أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أزواجه ذرياته وأولاده والصحابة أجمعين، خصوصا لحضرة مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مولانا حجة الإسلام بركة لنا بحامد محمد بن محمد الغزالي شيخنا ومرشدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه مولانا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه شيخنا ومرشدنا كي هجي محمد يحيى كي هجي أحمد طه وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah sayyidina habibina syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadratil afadil al-mukarramin, sepuh-sepuh sadayana, para kiai, para asatid, para aparatur pemerintahan, ibu-ibu, bapak-bapak anu kalintang lebih hormat, wabil khusus pangresa Kiai Haji Ahmad Salimul Afif, oge pangresa Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, sadayana wae jamaah anu kalintang lebih hormat. Alhamdulillah setengah dua ayeuna teh nya, ayeuna teh setengah dua. Urang mah geus tunuh teh, urang mah geus hayang balik. Nah lain gerang ngeusan atuh, coba mun ngeusan makan baliknya eta kan kusabab rageus dionang jadi maksakeun we ieu mah gitu. Jadi ibu-ibu bisa aya nu rek balik juk balik, tong hararese nya bisi rek balik tong era-era balik we gitu. Da eueuh masalah datang jeung balik teh eueuh masalah, seperti aya jeung eueuh teh eueuh masalah sabenerna mah. Jadi lamun orang mengerti tentang hidup, bahwa hidup teh hal anu biasa, jadi dina hirup teh eueuh nu luar biasa lamun mengerti tentang hidup. Seperti tadi ku pangaresa dijelaskeun bahwa eueuh jelema anu bodoh gitu, aya oge anu kedul. Da eta teh bener, dan nu bodoh teh kusabab kedul itu. Jadi lamun jelema kedul garansina bodoh. Tak bingung ya terek ngaji naon sabab sirahna rupa-rupa itu. Aya nu hayang ngaji, aya nu hayang duit gitu kan. Aya nu hayang beres masalah. Aya wae nu hayang dahar meureun peuting ieu teh. Gitu nya. Tah matak nu hayang dahar sok geura dahar. Anu hayang ngaji dengekeun, nu hayang udud seuneut ududna, nu hayang balik juk didoakeun sing salamet nya. Nu hayang balik didoakeun sing salamet. Jadi ngajina sederhana, ulah nu berat-berat. Nah, orang diajar mikir. Jadi lucu ce Kang, aya ulama jenenganana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abdi diajar mempelajari kitab Imam Abu Hamid dia. Ngaji diajar. Setelah ngaji diajar, dipelajari asa kaharti oge, asa kaharti
oke. Ternyata cek beliau jelema mah da babari, jelema mah babari, hartina babari jelema mah asal ngarti, mun ngarti teu kudu dipaksa. Tapi sebaliknya lamun jelema teu ngarti susah. Model kieu, jelema ngarti hirupna teh butuh duit, jelema ngarti hirupna teh butuh. Lamun aya piduhiteun sararea curing hak, teu kudu dititah piduhiteun mah, bujeng-bujeng emak atawa ece ajengan ge haripeut ce. Lamun aya piduhiteun bener aslina sok naon sabab ngarti bahwa orang teh hirup teh butuh duit. Mayar listrik make duit, meuli beas make duit, gitu kan? Menangana meuli udud make duit, meuli kuota make duit, meuli handphone make. Jadi sararea faham. Tah, mantap urusan duit mah eueuh oge dijajadikeun. Urusan duit mah sok jelema cicing itu boga duit mikir teh aing dagang naon nya, aing usaha naon, dijajadikeun we. Naon sabab mengerti sararea karena duit. Beda jeung ngaji mah, ngaji mah pan urang teu faham pentingna ngaji, teu ngarti butuhna ilmu. Matak ngaji mah eueuh alasan ge dijajadikeun. Urang rek ngaji contoh aya rutinan di Masjid Al Falah. Dek ngaji ya caritana. Garwe hujan. Pan lain nyokot payung tapi alhamdulillah hujan. Gitu kan? Alhamdulillah. Jadi lamun ditanyakeun ku babaturan atawa ku ajengan teh ka mana teu ngaji? Hujan. Jadi hujan teh beda jeung dek ngala duit. Dek ngala duit mah ger hujan goblok teh hujan di aing. Ya kudu kasaha nginum jas hujan. Gitu kan? Amek-amekan lamun dek ngala. Nya ngarti kan? Ieu tong loba-loba ting contona ngarah ngarti. Ngarah teu tunuh ce. Dan ngaji di takolan mah peureuh mah gitu mah ngeunaheun komo al amir mah geunaheun kitu jual tibra tah supaya teu peureum teh jadi mikir si ngarti sakitu hirup ngarti beres teu ngarti riweuh siga tadi judul hirup cek ulama bahwa hirup teh eueuh nu luar biasa, hirup teh eueuh nu aneh. Lamun urang lalajo jelema jago gelut teu kudu aneh mang tempo we latihanana. Da moal hudang sarejol jago gelut moal. Urang lalajo Mike Tyson pan aya petinju anu jago Mike Tyson dina YouTube aya profil latihanana. Si Tyson teh latihanan teh 8 jam. Sapoe sabaraha puluh tahun coba. Mejeuna we jagoan oge atuh. Latihan lagi 8 jam sapoe. Hok saha deui nu jago. Mun teh mah aya ajengan ce, pinter ieu ajengan tong aneh ce tempo we diajarna. Apan diajarna isuk beurang peuting sore, sarena kurang daharna kurang puluhan tahun. Pinter. Wah cenah ieu mah beunghar nya meujeuna we dadaekan sia teh mah usahana. Ini subuh balik maghrib, ini di subuh balik maghrib, tatangga poho dulur poho. Kadang-kadang pamajikan gitu inget mau jeung we beunghar ge nya bener teh naon nu aneh coba ieu mah cenah pangersa mun geulis cenah awewe tempo inung bapana ducem ni riweuh nya lamun inung bapana geulis jeung kasep insyaallah anakna ge. Justru lamun model urang boga anak geulis reuwas kaget sok inungna hideung bapana pengek bener boga anak bodas jangkung mancung cek batur ieu anak saha boa-boa kan boa tuh naon nu aneh deueuh nu aneh sok alam dunia sararea diajar atuh mikir ngaji teh ulah ngadengikeun wae make ngotak ngaji sok diajar. Naon nu aneh di alam dunia. Mata cek guru abdi mah maot ge teu aneh Kang. Nah cenah maot teu aneh, apan hirup tadina. Tadina di mana hirup kudu mah kitu, di mana mung maot tong hirup gerah.
Matak di mana aya jelema teu pernah lahir ke alam dunia maka si eta moal ngalaman maut. Paham teu? Paham. Di mana peuting tong reuwas sabab aya beurang. Di mana teu boga duit tong amek-amekan pengalaman boga duit atuh meureun. Kitu maksudna. Pan urang mah mun teu boga duit ja medut. Lamun eueuh duit amek har ari eneng nyabak tarang atuh. Pan ieu teh alam dun moal anger aya. Kitu maksudna. Jadi ngarti hirup teh. Kudu kumaha ieu hirup. Tah kitu maksudna jadi supaya ulah salah kaprah dina hirup model urang ieu sok ngalaracau hayang beunghar wiridan. Pan ceuk urang mah gelo teh. Nah make gelo da moal beunghar wiridan mang moal maknya jig pecakan 3 bulan cicing di masjid wiridan jago sia loba duit. Nu puguh menjebleh we jeung lapar gitu pan. Tak percaya pecakan jig. Moal beunghar ke wiridan moal. Jelema beunghar getol wiridan teh pedah boga usaha mang. Sawahna 5 hektar. Tokona genep gitu pan. Anakna 8 beunghar kabeh tuluy wiridannya heueuh sia eta mah tak beunghar. Da sawahna 5 hektar atuh. Da tokona ge ai kelas urang nu teu gablegna naon ai molor mah moal boga naon atuh. Teh salah masangkeun ieu sararea ulah salah mata kudu ngaji sararea siga tadi cek pangrasa Haji Apipnya sabab jelema galau susah dan sebagainya teh sababna teh maksiat kitu pan cek pangrasa naon sabab maksiat teh poho atawa teu inget ka Gusti Allah coba urang rek inget ka Allah kumaha wawuh ge henteu lamun make ilmu lain ngahina bener Haji Apip mah teu salah ieu mah urang ece rek inget ka saha ka salaki ece nu mana salaki ece teh heuh teuing kitu teh nya teu nyaho salaki ece teh nu mana contoh ieu mah kira-kira bisa inget moal kumaha kitu aya kitu awewe nu teu nyaho salakina aya zaman baheula mah aya awewe nu dikawinkeun ku bapana cuk bapana neng kawinnya kumaha bapak we lalakina mah neng teu kudu nyaho pan budak baheula mah balalager ngagugu ka bapana teh mangga pak kawinkeun ku bapana teh geus dikawinkeun teh can panggih jeung pisalakieunana umpamana can panggih jeung salakina isukna cek bapana neng kadenya ulah poho ka salaki neng pan budakna pasti lieur gitu ulah poho kumaha aing panggih ge can pernah nyahogen bener teh asup kaharti kan orang pertanyaan orang ayeuna orang wawuh teh jeung pangeran urang pan teu wawuh coba dek inget kumaha da teu wawuh nyaho teh Allah we pangeran urang ceuk saha ceuk emak ceuk saha Allah pangeran urang ceuk guru ceuk saha Allah pangeran urang ceuk ajengan cek orang teuing teu nyaho kan ieu teh sabenerna mah masalah lamun urang rek mikir matak hese jelema da teu ngarti matak naha ku sabab inget ka Allah hate jadi tenang naha ku sabab inget ka Allah pikiran jadi caang nah sababna sabab jelema eta ngarti paham saha pangeranana saha Allahna orang nyieun contoh aya jelema mang boga bapana beunghar manehna nyaho wawuh jeung bapana pasti da anakna kan nyaho bapana bager nyaho bapana loba duit terus ieu anakna boga masalah naon masalahna motorna teu kabayar ieu budak inget ka bapana tenang aing boga bapa cek budakna kira-kira ieu budak kawer moal deg-degan moal naon sabab hatena tenang nah mah tenang boga bapa lain si eta nu beunghar tapi bapana nu beunghar lain si eta nu loba duit tapi bapana nu loba paham kan paham orang nyieun deui contoh hiji deui supaya kaharti umpamana di lemur ieu teh aya pengurus umpamana ieu aya pengurus hebat jagoan pinter urang boga masalahna naon umpamana motor urang nabrak yo diriung ku urang kampung ku pengurus eta teh kabeneran dulur urang kumaha ceuk urang tenang aya
Gerawan ya pengurus, orang urus pasti orang dia sarieun, dari dia aya pengurus anu tenangkan hati. Pertanyaan orang, pernah teu urang boga rasa kitu ka Allah Subhanahu wa taala? Kan teu pernah. Sugan dina problematik hirup urang, dina masalah hirup urang, tenang dah ya Allah. Pan pangeran urang teh teu lolong, pan pangeran urang teh teu torek, kalem make kudu riweuh da aya al. Pantara pernahnya boga pikiran kitu. Di mana aya kasus keuangan panu inget teh bank, gitu Pak. Bank mana aing BRI, BCA, lamun aya kasus keuangan, gitu Pak. Lamun aya nyeri hati nu inget kantor polisi nu mana itu, gitu. Urang mah tara pernah inget ka Gusti, heuda teu wawuh atuh jeung Allah lagi. Di kumaha inget ka Allah coba. Tah, lamun urang dia nanya pangarsa atuh abdi hayang wawuh jeung Allah, heuh kudu diajar atuh teh diajar mah moal bisa kudu latihan mah teu latihan mah moal bisa. Kumaha carana wawuh jeung Allah? Kudu wawuh jeung sakabeh jieunan al. Kurang diberi contoh. Urang ulin mang ieu ka babaturan. Ulin. Ku babaturan disuguhan sangu goreng. Disuguhan sangu ngeunah sangu goreng teh. Geus pokona mah ngeunah sangu goreng. Urang dahar sangu, kira-kira urang nanya teu ka babaturan, ieu sangu goreng meunang nyieun saha? Kira-kira nanya mah? Nanya pasti. Mun babaturan teh ngaranna teh Asep, Sep, sangu goreng ngeunah-ngeunah teuing ieu meunang nyieun saha? Cik si Asep pamajikan aing. Atawa meunang meuli ti mana ya Sep? Oh ti hareup aya tukang sangu. Hartina urang nu ngadahar sangu goreng nu ngeunah teh yakin bahwa ieu sangu goreng teh teu ujug-ujug aya. Sangu goreng ieu teh aya anu nyieun, aya anu masak. Paham kan? Pernah teu urang mang nyabak pamajikan ngeukepan pamajikan, inget Gusti ieu nu nyieun irung pamajikan aing saha? Ieu nu nyieun dada pamajikan aing? Ieu nu nyieun bubur pamajikan aing? Pernah teh kitu? Nya cek aing ge, mata kalah lieur hirupna teh. Nu deukeut teh contoh mah tong nu jauh. Apan meureun pamajikan urang teh teu bijil tina batu meureun. Pamajikan urang teh teu ujug-ujug montok teu ujug-ujug gede kan leutik heula, eueuh heula, leutik heula. Tuluy lila-lila ngagedean lila-lila ngamontok. Kan iraha urang nyabak pamajikan inget ka pangeran. Pertanyaanna nyabak pamajikan ge maneh teu inget ka pangeran, siga kumaha sujud maneh? Kan geus pasti moal inget atuh, sujudna ge, salatna ge geus pasti moal inget. Dasa popoe ge nu ngeunah nu pangabeuki urang. Pan pangabeuki urang di alam dunia teh dua mang. Hiji dahareun, dua awe. Pan eta meureun. Nya kamamana ge nu diodag teh dua eta. Apan cenah aya pangarsa duit teh keur nyukupkeun fasilitas eta. Duit teh keur nyukupkeun dahar, duit teh keur nyukupkeun pamajikan kitu. Lamun awewe keur nyukupkeun salah urusan nu kitu-kitu paham. Komo urusan salat matak meujeuhna urang lamun diajak ngaji harorea, lamun diajak salat harorep da teu ngarti pentingna tah gitu. Ngarti teh anu mah hirup teh dek kamarana tuh bener riweuh nya siga aya awewe curiweuh dangdang nada peot atuh peot mesing bebeakan dipulas ge peot meni riweuh. Lain ulah dangdan wajar we nu wajar, ulah kaleuleui komo nu gelo mah aya awewe nu ngomong kieu urang mah paling sieun lamun gote, lamun teh awewe beleguk dari mung ge pasti gote atuh geus kolot mah da eueuh nu bogoh kan ini eueuh nya bener teh pasti gote pasti peot. Siga jelema hirup riweuh mung paeh ai maneh da pasti paeh mah masing lumpat ka mana, masing olahraga, masing sagala dihakan oge, masing diatur hirup ge da pasti paeh atuh. Kan lieur meureun jelema nu mung maot tapi pasti maot. Kan eta teh jelema susah. Saha nu kitu teh urang nu kitu teh.
mung miskin, mung kokoro, mung maut, mung gering, mung susah, mung riweuh, har da eta mah kabeh pasti atuh. Susah pasti, riweuh pasti, gitu kan? Gering pasti, maut oge. Nah make gering pasti apan cager tadi nak mang, di mana cager pasti ngalaman gering. Nah susah pasti apan senang tadi na pasti ngalaman susah. Nah make jeung pasti ngalaman eueuh pan ngalaman boga. Kitu maksudna tadi mana jelema faham tentang kehidupan dunia ieu pasti moal ngajadikeun dunia ieu sebagai tolak ukur atau tujuan hirup, sabab dunia ieu mah aya tungtungna. Aya tungtungna dunia ieu mah. Naon tungtungna? Heuh maut. Nu angeus mah eta. Tungtungna maut, tungtung dahar ge aya. Naon tungtung dahar? Heuh beak sapiri. Geus eureun. Tungtung lapar aya. Naon tungtung lapar? Gitu wareg. Kitu dunia mah kabeh ge. Tungtung boga naon? Eueuh. Tungtung hirup naon? Maut kabeh. Salam dunia pasti mah maut kabeh balik ka Allah, balik ka alam akhir. Tah urang mah pan budak ti Islam ti leutik, iman ti leutik piraku urang hirup di alam dunia sangsara, maut kudu jadi ahli neraka. Naudzubillah tsumma na'u. Pan ieu teh kabeh teh sangsara kabeh meureun. Nu aya di dieu aya nu beunghar eueuh. Eueuh ai maneh nu beunghar mah teh lain di dieu. Tuh di hotel keur sare. Geus capek meeting. Nu beunghar mah lain hadir rajaban. Nu beunghar mah keur tibra sabab isukan aya pertemuan. Ngarti teu? Di dieu mah kalau kabeh da eueuh gawe atuh mah kalau hadir. Nya cik urang ge naon mun riweuh atuh. Urang teh hirup teh sangsara ieu. Mobil teu boga genepan. Nya duit teu boga 1 triliun, tanah teu boga 100 hektar, beungeut teu kasep, bener. Minangkana motor pas-pasan nu aya. Anjir, kitu hirup teh piliheun pisan. Piraku paeh kudu ka neraka. Nya maksud urang mah mikir atuh. Pan sok aya dengan mangnya naudzubillah lain ngahina di lemur urang. Baju HD gitu aya tulisan hansip gitu kan. Tulisan gagah anjir gitu pan. Polontong eta pada jadi hansip. Salat isya henteu, salat subuh teu gelo cunda hansip teh. Saraf gitu pan. Nah make gelo apan disiksa ieu ceuk Gusti Allah. Jelema teu salat teh disiksa. Coba naon untungna urang teu salat. Da teu namahan mobil atuh teu salat ge. Teu namahan duit teu salat. Nu puguh mah teu salat teh ieu polontong jadi hansip teu salat. Beda jadi nah saha urang meuni riweuh. Kitu bat? Meuni riweuh tara make sok ieu ceuk Nabi jalma nu teu salat sakali maut henteu tobat ka Allah disiksa ku Allah dina neraka 1000 tahun. Sakali salat coba lamun satahun hekalikeun we. Sapoe 365 poe, satahun 365 poe. Kali 5 hitung ku maneh tah sakitu 1000 tahun. Kuat maneh? Naudzubillah. Mustahil eueuh jelema nu kuat disiksa dina neraka. Nah mending ngajago hirup teh. Kitu maksudna. Datang mikir hirup teh atuh heueuh berarti urang teh kudu kumaha? Eueuh deui kudu taat ka Gusti. Eueuh deui kudu ibadah ka Gusti. Pilih ce, ya ditah milih ku urang. Aya salaki ce. Tapi lain salaki euceu nya, dia memilih. Aya salaki hiji awewe. Gawena teh ngaulaan pamajikanana. Pamajikanana hayang duit dibere. Pamajikanana hayang umroh diongkosan. Pamajikanna gering ditungguan mang, dipencetan, dibawa ka dokter. Hiji tah salaki model A. Enak salaki model B mah ya. Salaki model B teh kieu mere duit tara. Pamajikanna gering dicarekan. Gitu pan. Nah siapa gering itu pan. Jadi wa aing riweuh. Gitu kan? Mang masakeun tara. Milih nu mana? Nu A nu B? Nu A kan?
Berarti jelema nu manfaat teh jelema anu ngaula ngakhidmah atawa anu teu ngaula? Anu ngau lalaki nu bageur teh lalaki nu ngaulaan pama awewe nu solehah teh awewe nu ngaulaan salah. Jelema anu soleh teh jelema nu bakti ngaula ka pangeranana. Kitu atuh mikirna nya pikiran geura sok. Dan nu hebatnya nu ngaulah karyawan ngenurut kadununganan, pedagang ngaulah ka pembeli gitu ban, tukang tani ngurus ya ngaulah karena tanah diurus dipacuran dan sebagainya. Jelema nu salamet nu bahagia teh anu ngaulah ka saha? Ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu finalna mah gitu finalna teh. Jadi finalna Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta nabi teh hamba Allah, nabi teh anu ngaula ka Gusti Allah. Tina contoh eta maka jelema nu hebat, jelema nu istimewa teh jelema anu ngaula. Dek lalaki ka awewe, dek awewe ka lalaki, dek bapak ka anak, dek anak ka bapak, dek murid ka guru, dek guru kamu ka murid. Komo ye ngomongkeun tentang Allah, berarti tugas ulang teh ngaula ka Allah subhanahu. Naha make kudu ngaula ka Allah, naha make kudu ngagugu ka Allah, teu kudu naha sabab teu kurang pamerena Allah, sabab teu kurang perhatianana Allah, sabab teu kurang nyaahna Allah. Lamun urang berpikir, contoh urang dibere duit ye ku hiji jelema, tong loba ting unggal poe sapoe 10 juta. Bae da ieu mah contoh, tong protes. Sapoe 10 juta. Dibere mobil ku jelema eta, dibere imah ku jelema eta. Gitu. Kira-kira urang lamun ka jelema eta nu nyaah ka urang teh ngahormat moal. Nyaah moal. Ngagugu moal kana parentahna. Ngagugu sabab karasa pisan ka nyaah jeung pamerena. Gitu ban? Coba ku urang hitung, mana nu lain pamere Allah? Pernahkah orang keluar dina bumi Allah di alam dunia ieu? Pernahkah orang eureun ngarenghap? Pernahkah orang eureun ngagayem atawa dahar? Pernahkah orang eureun teu pernah sare? Tuh kabeh pernahkah orang teu nginum? Cai ti saha, taneuh ti saha, panon poe ti saha, jag-jag ti saha, awak urang ti saha? Kabeh ge anugerah jeung paparin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu lamun mikir mah haji cager mikir mah oh atunya pantesan aing teh kudu ibadah geuningan teu kaitung pamere Allah teh. Itu sadar engkeuna teh robah we. Robah. Tah, untungna di mana jelema ibadah ka Allah, taat ka Allah, Allah janji dek naon, dek ngagantian, dek mere ka eta jalma surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu aya we harapan. Cek Imam Ghazali ilmuan deui, cek Imam Ghazali mah hirup jelema teh harapan kabeh. Ngarep naon? Nu usaha ngarep beunghar, nu gering ngarep cager. Gitu, bujangan ngarep kawin, parawan ngarep kawin, nu geus kawin ngarep reuneuh, gitu ban. Hayang boga budak, anu susah ngarep hayang bahagia, nu boga hutang ngarep hayang kitu jelema teh eusina teh nu lapar hayang dahar gitu kan kabeh eusina teh harapan matak lamun jelema teu boga harapan bahagia jelema belegu, jelema lamun teu harapan teu boga harapan salamet di akhirat jelema bodoh nu kitu teh ceuk saha ceuk ulama. Nah maka disebut bodoh. Sahebat-hebat keindahan jeung kanikmatan dunia pasti dimimitian ku riweuh. Ngeunah cenah loba duit teh riweuh sia teh memeh boga duitna. Riweuh usaha. Ngeunah cenah mah ngeukepan teh riweuh sia memeh ngeukepanana. Kudu make KKUA, kudu make tena, kudu make rudet gitu kan. Kudu make mas kawin riweuh ban. Dek ngeukepan teh panjang teh. Sok naon alam dunia nu teu make riweuh. Dahar cenah mah kudu meuli heula sia teh. Abdi mah teu meuli heuh masak pan lila masak teh. Hok hayang naon nu teu riweuh di alam dunia. Hayang mobil cenah mah ngeunah boga mobil apan maneh ngumpulkeun duit heula.
bahkan teu kurang jelema 5 tahun ngiridit mobil ngiridit motor hayang ngeunah boga motor boga mobil coba naon nu teu make riweuh di alam kabeh ge make riweuh heula mang kabeh ge di dunia beda jeung akhirat mah eueuh acara KUA eueuh mun kawin jeung bidadari eueuh akhirat acara seserahan nyawa tena eueuh kali kawin we karider akhirat mah ngeunah dahar teu kudu masak akhirat mah imah teu kudu nyieun geus sadia kabeh matak lamun jelema mung bagja di akhirat mung jadi ahli surga disebutna jelema belegug belegug cek ulama tapi jelema nu cerdas jelema anu mela kabagjaan akhirat teu mikirkeun maehna tentang riweuhna di alam dunia sabab dunia dek jadi naon pasti riweuh gitu lamun ngomongkeun dunia gitunya kartosnya sarerea geus aya mah tong loba pikiran nu tadi teh we nya dahar geus hirup mah dahar salat ngaji gitu ban susah geus tong dipikiran bongan urang kitu nama ge bongan abdi mah cenah pangarsa loba hutang nasaha nu nginjem hutang nu nginjem duit nasaha abdi heuh teleg we atuh bongan nginjem atuh semane masuk lieur maneh nu nginjemna aing nu liurna pan maneh nu nginjemna ge maneh nu make duit saha nu salah maneh heuh kali mikir ayeuna mah istighfar usaha mayar hutang niat moal sakali-kali deu abdi mah cenah pangarsa meuni nyeri hate wae kusaha kusalaki harpan euceun nu milih lalaki eta na bedaek baheula dilamar ku si eta tuh jadi we rungsebnya kana sirah ai geus jadi salaki lieur ayeuna ai baheula siga nu heueuh kudu kadinya kawin teh geus teleg mah da wayahna we sabar bukan urang milih eta gitu cenah cangkeul pangarsa tunuhar nu milih datang ka dieu saha atuh tong datang ka dieu geura sok sare di imah moal cangke teu belegug datang ka dieu jadi we hese sare jadi we cangke nya nu salah saha urang keneh naon deui masalahna hirup teu susah masalah nu nyieun susah urang nu nyieun masalah urang kitu teu kudu riweuh ayeuna mah geus we mah hirup seperti biasa sok ulah eureun ngarenghap hirup mama kade si poho nya ulah eureun dahar hirup mah geus kitu gitu ceuk dina ihya mah lucu ihya mah aya dina ihya mah hirup teh maqasidul umur cek Imam Ghazali maqasidul umur teh tujuan pokok masalah cek Imam Ghazali matak dina ihya mah kieu nu penting teh daharna apa nu di daharna cek dina ihya mah kitu mikir saeutik minang ngadenge meureun nu penting teh daharna apa nu di daharna daharna nu penting teh lain nu di dahar lain ai jelema ayeuna mah nu penting teh nu di dahar matak lamun teu jeung daging hayam teu dahar lamun teu jeung ricis teu dahar kitu ban lamun teu jeung sate teu dahar jelema kitu mah antep kage lapar pasti tidak kitu teu udah riweuh urang boga budak ce mang boga budak si Aban ngaranna ogo budak urang mun dahar teh kudu make sangu salah ngomong aing kudu make hayam lauk teu asup gitu naon teh tahu teu asup gitu hayam mah si eta mah kudu daging hayam pokona mah daging hayam dek dipercikeun dek ricis dek kumaha pokona daging hayam caritana masantren we budak teh masantren apa di pasantren lain di mana di imahna mah da digugu ku indungna pan hayang naon ge ai di pasantren mah sadar ngaguguna lanceukna bebeja bi cenah naon si Aban teradaek dahar cek urang teh antep atuh maot moal cek aing maot antep kage lapar mah da geus meunang 3 bulan cu laporan deui nyaan cenah bi ayeuna mah naon gitu sagala dihakan cenah sagala didahar tahu beuki tempe beuki heuh da jelema mah kitu ceuk kudu riweuh jelema matak di mana emang boga pamajikan rudet antep da kage neangan atuh kage kitu rumusna mah teu kudu riweuh
Sok pamajikan orang neangan saha neangan batur apa neangan salakina? Neangan salakina, ada mau mungkin neangan salaki batur atuh. Mustahilnya. Pasti neangan salah. Kita sarua ce boga salaki rudet mantep. Ece bisa mampu masak naon ngenog. Mampu naon sayur asam. Lalaki ece pirato antep kayak lapar mah dihakan gitu kan. Lapar mah didahar kayak teu kudu riweuh da urang mah tara riweuh. Kitu hirup teh pahamnya? Nges tong lila ting lah lieur ke buya di simpang gitu nges sing soleh we ngaji mah sing soleh hirup mah sing soleh deketan Gusti Allah sok nyiar ilmu ngaji ka ditu ka dieu sok tambahan terus difikir siga tadi ditafakuran terus diterapkeun dina kahirupan insyaallah mudah-mudahan urang sadayana jadi jalma nu bahagia dunia bahagia akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma bi asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin lailatas sabi' wal 20 an tarhama qulubana al hazin wa an tujiba da'watana ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Hapuntenanya kasadayana sakitu nu kapihatur mudah-mudahan berkah sinarang manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.